Sampurasun tepang deui sareng simkuring sapara kanca di Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Dina raraga kasempatan dieu simkuring sejak mintonkeun dina kapadigelan di antawisna. Adat paguratan urang Sunda anu hampir leungit kalindi kuarsi beak adahar ku zaman anu kiwari geus hampir katoler-toler geus hampir teu dipilari. Simkuring bade nyobian manawi nguningakeun deui di antawisna aya buka pintu, aya bantayan lincak nok sareng meuleum harupat anu diteraskeun kana sawer pangan. Acan nonton kana video ieu simkuring nyuhunkeun subscribe-na kalayan, nyuhunkeun saran-saran kritikna kalayan komen. Di antos Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya deuleleh ngantos saran-saran kritikna mangka majengan simkuring sapara karya Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Wilujeng nonton. Assalamualaikum Sampurasun Saeta nuhun sambil Ae kitu geuning naeulis pirakusa bet bangun pangling kapan ieu Kangkang abdi teu pangling galak warugana Kangkang abdi teu pangling kana paniatan pangling kapaniatan kapan tadi geus karuhan geus pok dina akad nikah laki rabi urang geusang kedakeun sakali deui tunjukkeun ka sanubari sampean ukang tembih yakin dina sabeting batin kapan urang geus pasini pan urang geus subaya Kang Aya urang nu geus papanganten pan isuk mururai panganten atuh laki rapi sing walagri sasuka jeung sakaduga nyumponan papagon hirup maya jadi pamajikan jeung aai rek tigin jadi salaki rek tigin jadi salaki pamuga masih percaya
Karesmen buka pintu baru bikin tawis tartibna siloka khidmatna dina tata lakun rumah tangga dinangdos udah sami emprak kamu sanggar pahegar neng umay aai masya Allah badai teras di kumaha ente teras di gabruk mua Saljana urang sebinyaksen di nagalena acara bantayan di antawisna aya acara nicak endog meupeus kendi oge meuleuh harupat mangga dia teranong ti payun pangga luki di sangkeun kanggo mangga dia teranan geura amparkeun amparanana neng naon deku da muhun aduh da bohon terus terang tawis tartibna mangga geura amparkeun neng masya Allah oge hideng terus bade muka selop mangga dia teranan aja coet ieu mah silokana cacanakana neng aya palut oge sami aya nog coet ngepikeun paranti nyamel saurna mah tak geus siap ge pami coetek pami nyamel tangtos kedah bari nangkarak masih gini asli coet mangga asiap dampal sampayana disimpen di luhur coet sareng palet aya endog oge mangga luhureun di luhur siap etangan katilu nembe di dampalkeun siap ya siap etangan katilu nembe didampalkeun hiji diangkat persiapan anu kadua langkung luhur iya para wargi ieu marepikeun salah satu acara adat panganten Sunda anu memang teratus lami teu langki pisan diguar alhamdulillah dengan ayeuna dina karesmen adat pangantenan neng umas aai baris dilaksanakeun kabingah ngo urang kabingah kulawa di Jembar kanggo ibu Rama sadayana tinangtos ye bakal jadi kenangan kanggo naon culang cileun canggul puas ya iraha deui akang ngulinkeun hidup hiji dua tilu tincak dedetkeun prek pepes ieu eleuh teuas hiji dua tilu tanagaan acan hiji dua dedetkeun duh tahan keprok kanggo aai paratos pepes endog-endog ge pepeskeun kaoyong sasarengan hirup babarengan alhamdulillah paratos pepes mangga disimpen dampal sampeana mangga diwasuh neng dicepeng dampal sampeana jempolnya diusap-usap aduh diusapan jempol komong ke macuruk tawis bakti bojo kanu janten caroge alhamdulillah mangga dieu iya alhamdulillah sajana kasep mangga dianggo di selopna bade meuleum harupat geulis mangga ngadeg sasarengan meuleum harupat ayu peripos Sunda aya sifat getas harupateun biasana mah harupat ge aya 7 harupat 7 sifat anu awon ti manusia baris ayeuna disebut katawis dan tawisna sifat getas harupateun gampil pisan kadurukna ieu harupat teh upamina papagon kau hidup omat ulah gampil pisan kenging ku hawa nafsu amarah tak bisa sarengan mangga diurungkeun ku mangga neng tongengkeun etana harupatna ditongengkeun saperes gampil urungna tah diajar nongengkeun harupat paratos hurung tatawis pareuman ari seuneu kawana kunaon kucai tangtos lebetkeun kana kendi neng kana kendi lebetkeun pareuman heula anu aya ruhayan alah neng umah teh sok ningali geumpeur kieu mah duka paran angkat deui neng diangkat angkat eta na harupatna mas teteh kumaha ieu geumpeur biasana geus oge diangkat kalur nah lelepkeun deui neng tuh angkat deui tuh baseuh paratos pareum seuneuna mangga dipotongkeun ayeuna lajeng piceun ka Palibengger
potongkeun eta na harupatna. Iya, piceun sing tepi sifat anu awon, utamina sifat getas harupateun. Keprok kanggo panganten. Lajeng bade dipepeskeun keun ina. Teu kedah ya, teu kedah mangga. Parantos ka rupina. Saljeuna kasep geulis urang ngabojeng ka panyaweran. Saweran Tibu Rama gurat badan panginten ieu daya sanes doa kanggo ingkang putra sing sapapaosna disawer ku Allah riksi anu gampil seueur halal sareng barokah oge dina waktu sami nek umay aai sakumar panupus ka udinga kurang sadayana upami tos cakapan rezeki hidup sawerkeun ka pagidi miskin sawerkeun kaum duafa yatim piatu prek batasan inti serina sawer panganten tinang tos langkung antep bakal langkung utami piurukna langkungan sawer baris langsung kadugikeun ku ramah hidup kang ade mangga di hatranan. Ayi maya anake apa rek mere pepeling mere pepeling kade hirup sing yatna lare kadungsang aduh nung kedungsang padoman hirup kerurang baca Quran rejeng hadis Hamdalah mujanu agung sang kanting trim bunga ati pancekana apa kunangan iman takwa ka ilahi tumutna ka ibu Rama salamet lahir jeung batin amin ya robbal alamin mugi Gusti nang kayungan amin ya Allah. Kang Ade teteh mangga dicanak saberanana persiapan ulung sami bulung wah ieu mah tukang wis. Ya, ayah hadiah, ayah door prize dari umay kang ayu persiapan. Punten cekap mulung caket anu rag-rag caket urang tidak boleh saling menyuntrungkan teking silih layang payunkeun murang kali. Ya persiapan. Tenang, tartib teu aya gas air mata di dieu mah. Teu kedah rarusuh sadayana. Persiapan. Kade bios nu rag-rag milik MC hatur nuhun. Persiapan hiji. Dua. Tilu wur awur atos nadi awur sawerna di awur sawerna di awur sawer di awur jadi atas neng tahan awur atos nadi awur sawerna di awur kantun saweran di pangantin persiapan sawerna di awur
di pangker ge aya itu turun ti langit. Kabinga kajajab koneng umay aai. Ya, persiapan? Sawerna Ya, siap kamera. Kantun saweran ti panganten persiapan siji, dua, tilu, wur. Ya. Yeah.